Ulah ieu mah boga duit teh beak dipake nguseup. Dipenta duit ku pamajikan teu boga. Arina kopea 100.000 jang eupan. Ari eupan make inoy, make tongkol, make krohto, make esen, make keju. Ari pamajikan daang jeung kurupuk. Ya, arek kitu wae. Sing atuh boga duit teh nya ieu hampura tata kelola harta teh kudu sesuai jeung syariat agama. Bener teu? Ieu mah boga milik, boga rezeki, lain meuli domba jang kurban, lain meuli eme jang akikah. Melian manuk. Ya, dengekeun sok melian manuk saya ya. Amin, amin, dipalbah dipenta teu aya. Aing nguseup bisa. Teu gaduh, ari udut 2 bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirun, ittaqullah, aqbilu dinal Islam, fa innahu haqqun wa ghairuhu dhalalun wa kufrun. Bapak dan Ibu, mohon maaf tidak banyak pengantar atau mubtada sehubungan kondisi badan dan waktu yang sudah menunjukkan jam 10. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Hatur nuhun kasadayana para panitia penyelenggara PHBI yang telah mendermakan sebagian hartanya untuk terselenggara acara ini. Semoga semua itu menjadi ladang amal kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, mewakafkan mushaf Al-Quran. Ibu bapak nalika kumelentang hirup di alam dunia pernah membeli Al-Quran, wakafnya lillah karena Allah. Ibu meninggal, bapak meninggal, selama Al-Quran tersebut dibaca, 1 huruf 10 keberkahan bagi yang mewakafkan mushaf Al-Quran. Cing atuh memeh maot teh nya sakali deui bade naukidan. Sebelum kita meninggal, persiapkan amal. Jangan takut hidup kekurangan mal, tapi takutlah ketika mati tidak membawa amal. Itu saja. Orang lahir gobrak ke alam dunia, uktub wa amaluhu wa azaluhu wa rizkuhu. Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Anu penting mas sempurnakeun we ikhtiar. Dalam rangka menyempurnakan ikhtiar, apabila bapak ibu ingin punya tabungan, ingin punya investasi yang paling berharga, bukan logam mulia, bukan tanah, bukan emas, tetapi amal soleh yang paling utama. Mahaji enjing katoko meser kitab, meser ikro, meser juz amma, beli Al-Quran, wakaf kepada siapa? Santri, masyarakat, pelajar, mahasiswa. Satungtung eta ikro diaos kumurang kalih di dunia, di taman pendidikan Al-Quran, di taman-taman tentang kajian, 1 huruf 10 keberkahan. Tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama, karena harta akan ditanya dari mana kau dapatkan, ke mana kau belanjakan.
nasorupkeun harta teh di jalan anu dipikaridho ku Allah, bukan jalan yang dimurkai gitu. Urang bakal maut. Hari ini Bapak dan Ibu duduk di atas bumi, besok lusa kita ditelan oleh bumi. Yang namanya mati marahasiah ilahi. Kadang orang yang sakit suami, yang meninggal istri. Ada yang istrinya sakit-sakitan, cuci darah, ya kan? Udah kemoterapi, yang meninggal rugi dong kalau punya mal tapi tidak punya amal. Pak Camat tina tunjangan jabatan, tina tukin, tina remon, tina lauk pauk, sisipkan untuk membeli Al-Quran, Iqra, Juz Amma atau kitab Jurumiyah, Imriti, Kailani, Tizan, Yakulu, wakaf lillah karena Allah. Demi Allah mengalirlah pahalanya walaupun kita sudah begitu. Ibu sekarang punya emas, intan dan berlian, meninggal dipakai. Apabila ibu punya emas, apabila ibu punya anting, gengge, liontin, maut emas teh ku ahli waris. Siapakah ahli waris? Anak. Siapakah ahli waris? Suami. Eta emas teh ku salaki dipake kawin deui. Kawin teh jeung babaturanana anu di grup WA, ternyata pertemanan menyakitkan. Daripada dipake kawin deui ku salaki, mending keneh emas teh jual, beulikeun kana Al-Qur'an. Bade diical. Allah. Bapak punya gaji, Bapak punya harta, contoh sawah hektaran. Dasanajan sawah hektaran, kebona hektaran, pelebah maut mah kuburan 2 meter. Ngada orang kaya yang dikubur 2 hektar. Anger we 2 sawah nu sakitu lega teh ku ahli waris. Nyata ku anak, ku pamaji. Masa idah perempuan yang ditinggal suami meninggal 4 bulan 10 hari. Beres teh masa idah, pamajikanna teh kawin deui. Kawinna teh jeung supirna. Nyeri sia teh camat lamun teu boga amal. Pamajikanna dikawin ku supirna. Mending keneh burukeun ayeuna nyieun amal. Jangan takut kehilangan mal. Yang kita takuti mati tidak membawa begitu. Sok beli Al-Qur'an. Pergi haji wajibnya 1 kali. Umroh sebaiknya jangan berkali-kali. Mending keneh bikin program beasiswa bagi santri yang berprestasi. Di dia tuh kiai ayah ya, sahan werek masantren di lemur ieu kukuring dibiayaan sabulan misalkan 300.000. Pergi haji mah wajibnya 1 kali. Umroh sebaiknya jangan berkali-kali. Mending keneh nyieun program beasiswa bagi santri yang berprestasi. Dia mencari ilmu, biayanya dari ibu dari bapak, mohon maaf mengalir pahalanya kepada ibu dan kepada bapak. Kudu cerdas orang teh memilih amal teh. Ulah ieu mah boga duit teh beak dipake nguseup. Dipenta duit ku pamajikan teu boga. Arina kopeah 100.000 jang eupan. Ari eupan make inoy, make tongkol, make krohto, make esen, make keju, ari pamajikan daang jeung kerupuk. Ya, arek kitu wae.
lain nek curum caram kana karasepan sagala rupa ge aya aturan. Ulah bendu kalau ada kiai, ustad atau siapapun yang mengingatkan, terima kasih Pak Kiai telah mengingatkan. Selama ini betul saya lalai eta jalma anu sae mah. Leres teu? Ya, bikin program beasis bagi santri yang pergi haji wajibnya 1, umroh sebaiknya tidak berkali, lebih baik bikin program beasis sok sakola dibiayaan unggal bulan 500.000. 500.000 teh ageng sumuhun upaminya lira, tapi lamun 10 orang dibagi tah 500 teh ku 10 orang berarti 50.000. Kita mohon maaf berlomba-lomba lah dalam berbuat kebaikan. Begitu manya tuh mampu sabulan 50.000 nya leres tuh 50.000 tuh mampu ari sapoe ngarokok sabungkus, sakali ngarokok 20.000. 20.000 kali sabulan 2 kali 3 genep ratus, 10 bulan geus genep juta, 10 tahun 60 juta. Berapa orang yang bisa mesantren di kampung ini dengan rokok tersebut nya ye mangan udud bae sok kesel sakapeung mada sel. Ari kitab teu kabeuli, ari udud kabeuli. Incuna ngaji, ikrona galing. Ari ngarokok numpang mahalna. Kok gitu ya? Aya di dia. Tah eta teh salaki euceu. Beli Al-Qur'an. Pak Kiai mohon maaf, ketika kita pulang pergi haji, Bu Haji udah pergi haji kan? Yang sudah pergi haji, ketika kita pulang dari tanah suci kembali ke tanah air, apa yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi? Al-Quran. Ada hadiah, hadiah lillah syukron afwan malu marah bisuaya. Ini hadiah. Saya baca dalam berbagai literatur dan hadis, ternyata mewakafkan Al-Quran sungguh luar biasa. 1 huruf 10 keberkahan. Tak eta urang teh bakal maut. Tetap harta hanya ada 3. 1 harta yang kita makan jadi kotoran. Yang kedua harta yang kita tinggalkan jadi warisan. Adapun yang ketiga mohon maaf, harta yang akan memberikan pertolongan, yaitu harta yang telah disedekahkan di jalan Allah. Bade enjing page tomeser Al-Quran insya awas lemun bohong. Sing atuh boga duit teh nya ihampura tata kelola harta teh kudu sesuai jeung syariat agama. Bener teu? Ieu mah boga milik, boga rezeki, lain meuli domba jang kurban, lain meuli eme jang akikah. Meulian manuk. Dengekeun sok meulian manuk saya. Manuk geus eta mah kana manuk. Ari manuk murei, anis, kenari, kacer, lakbet. Aduh. Pas ditanya tos kurban teu acan. Ekah teu acan, anak yang belum akikah tergadaikan. Laki-laki 2, perempuan 1. 7 hari setelah kelahiran wa yusamma asmaul husna, beri nama anak yang baik. Begitu. Ulah aku nafsu ku ilmu. Ieu mah manuk isuk-isuk dipoe, dimandian, sebrot, make apel, pamajikan daang jeung baslub, jeung cilok, solah manuk alus, sora pamajikan ngagerak dah. Aya da jelema teh keur nyarane. Bo, beli apa? Beli apa? 2 ajengan. Apabila kita meninggal semua putus amal, kecuali ada beberapa amalan yang tetap mengalir, di antaranya ngadamal sumur.
Satungtung eta sumur dianggo wudu, satungtung eta sumur dipakai hajat hidup, kehidupan sehari-hari, baik itu mencuci nya kukumah ngisikan di lemur mah eta teh pahalana teh ngocor, sanajan anu ngadamel sumur tos pupus. Selenting bawaning angin kolepat bawana kilat menang beja tinu bisa dipercaya. Paingan kolot baheula mah hareupeun imah teh sok aya empang, aya balong, aya kulah, ngisikan kukumah nyese heg mangpaatkeun. Berkahnya luar biasa. Dia peduli. Kenapa? Berbagi tidak akan mengurangi. Tingali kolot baheula tani teu pati lega. Sawah sakotak nya. Dah hirupna heg tenang, tentrem, sakinah, mawaddah warohmah. Bapak tukang tani budak masantren di Mandon Jaya, budak masantren di Al Huda, budak masantren di Samsul Ulum, budak masantren di Latansa, sanajan sawah sakotak budak apal Imriti, apal Kailani, balik teh juara MTQ, mengharumkan nama bangsa negara di mata internasional. Kenapa? Berkah. Kenapa berkah? Karena orang tua kita peduli, dia berbagi, boga tanah saeutik nyeun sumur. Da baheula mah aya sumur hareupeun imah teh. Tatangga teh nyungkeun cai kanggo ngaleueut mangga. Mahaji, Ibi, Wa, abdi teh nyungkeun cai, heg. Nima we, nima. Pan baheula mah ditima, make emer, bari geus rada bocor. Tapi teh kaluhur tinggal saparapatna we. Make tambang urut ban, beh dieuna make dragon gitu-gitu. Ayeuna aya sanyo teh leres teu. Tingali kahirupanana. Berkah, tenang teh. Salaki dagang ka lemur baturnya, pan baheula mah dagang teh ka lemur batur. Anu dagang kerupuk ngeusian ka warung-warungnya. Eta beusi kaangkat cenah sakitu badag. Orang luar negeri mah bingung, Indonesia mah awak baregang tapi kaangkat beusi. Teu apaleun yen jerona kerupuk. Tapi tingali hasil tina dagang. Budakna jadi perwira, budak budak jadi perwira, budak jadi bintara, budak jadi tamtama. Alhamdulillah berkah. Kenapa? Karena dia berbagi. Dia punya prinsip berbagi tidak akan mengurangi. Berbuat baik kepada orang lain pada dasarnya telah berbuat baik pada diri sendiri. Nyeun sumur. Tak ajengan pasantren tah aya di dieu santrina 30 juta sumur bor sumuhun ageng ajengan sumur upanya nyalira tapi lamun 60 orang 500.000 sewang. Akhirnya kita dipertemukan nanti di surganya Allah. Amin. Da teu cekap ku amin kedah amal. Amin amin di palbah di penta teu aya. Aing nguseup bisa. Teu gaduh ari udut 2 bungkus. Sok atuh sok berlomba-lomba dalam ajengan ku ilmuna nya jelema fakir jelema miskin ku doana nu beunghar atuh ku har begitu satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi bersatu maju ngahiji babari dengan gotong royong semuanya kita tertolong. Sok ngadamel sumur ieu mah sumur batur saat sumur manehna ngocor digembok koret sia mah dasar batur pentas saya teh teu aya kuncina teu aya leungit gembokna. Kok begitu? Bapak yang sudah pergi haji atau sudah umrah? Di Madinah ada sumur. Padahal yang bikin sumurnya Pak sudah pada meninggal itu. Tapi pahalanya mengalir. Di Mekah kan sumur ada di Maulid Nabi kan. Sumurnya Masya Allah sampai sekarang bisa dinikmati. Bukan oleh satu orang, jutaan orang. Orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh rata-rata membawa air jam-jam. Pahalanya mengalir sampai sekarang. Walaupun mereka telah meninggal. Orang teh kudu boga ceng-celengan sekolot baheula mah. Coba message pola pikirnya dirubah. Bahagia itu bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Sanajan hirup teu boga dang jeung peda, tapi ari salaki setia mah da bahagia tuh. Sanajan piung joya mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba, sawah lega. Anger we batin kasiksa.
sare ge teu tibra nyage na kasur busa daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila cai aqua gelas pisensa sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA teu tegenaheun teteh mata kulang-hulang ngadengekeun ngajina teh hampuranya nu hulang-hulang ngadamel naon sumur ajengan urang mah ngajina nu kieu we anu nyata-nyata jadi hasil tina pangaosan teh masyarakat teh terinspirasi untuk berbuat amal di besok pagi gitu. Aduh ya nya lamun maot da bener kete ku salaki mas teh mending kene ayeuna menang petekel ngilu arisan susu sesa tina resiko dapur ku salaki na mas teh mending nyieun sumur maot ge moal panasaran bener teu sok bikin sumur. Masjid di sebelah mana sekarang masjid di sini ada sumurnya ya tapi kan banyak yang lain membutuhkan pesantren yang lain juga banyak yang membutuhkan air bersih layak diminum layak dipakai untuk mandi dan mencuci coba atuh ieu teh jadi saya menyangka dengan menumpuk-numpuk harta teh akan bahagia belum tentu. Korun ditumpuk hartanya menderita, Firaun menumpuk hartanya coba kieu we ayeuna mah kalau bapak minum perlu kencing dong. Kalau minum terus nggak kencing sehat nggak? Nggak. Kalau kita makan tidak BAB sehat nggak? Isuk dahar, berang dahar, peting dahar, teu modal dah kabebeng. Sok dengekeun ja gaji daang tah. Hei, hayo gaji dahar, tukin dahar, remon dahar, lauk pauk dahar, SPPD dahar. Teu dibagi kabebeng siang ngadengekeun tah. Berbagi mata kena ge dahar kabeh. Kabebeng siang bejaan. Teresep ka pejabat Korea teh aing ada. Ya kan berbagi itu kan tidak mengurangi. Benar tuh ditumpuk boga mobil arus Pajero, Fortuner, Lexus, Camry maot mah KBG pasaran san ngadenge jelema beunghar kana Pajero KBG pasarannya pasaran di mana di simpenna tah ibu teh bakal naik eta angke teh ibu rek kana Grab maot kabeh kana pasaran sensenan demi Allah eueuh sugan ceuk mae teh eureun heula di rest area teu bisa langsung OTW makam kaina mobil alus maot teu dipake beres we idah pamajikanna kawinna teh jeung supirna mobil ditumpakan pamajikan dikawin nyeri hate taklah ulah sok karoret coba teresep kanu koret kitu teh da ngadamel naon sumur mewakafkan mushaf mau lagi yang ketiga mohon maaf membangun masjid satungtung eta masjid dianggo ruku itikaf sujud salat berjamaah salat sunnah rawatib yaitu salat sunnah yang menyertai salat wajib ba'da dan qabla. Ibu meninggal saya meninggal selama masjid imaroh idaroh riayahnya digunakan demi Allah pahalanya mengalir tiada henti. Tingali kolot baheula mah cerdas hasil dagang nyeun masjid nya hasil tani nyeun pasantren majelis taklim diniyah mata hidupna teh bararokah teh keluargana sakinah mawaddah warahmah anak soleh jeung solehah bari sarareha teh asa kayung-yunnya batur imah make parabola manehna paraseuneu batur imah minimalis manehna bilikinis tapi kahirupanna teh romantis teh salaki init ka sawahnya bari make kaos dengan pamereti material ada hadiahan pan kungsi meuli cet hadiahna teh kaos mawa teh kokoneng pananti nginum di sawah tekona teh pamasian panti dulurna nu ka Mekah
pandi urang mah lamun aya tatangganya ka Mekah walimatus safar marangihan ngareupelan balik di Mekah teh sumping deui aya nu nyanak bakakak sok dibere teko talamun mawa bakakak dibere teko gedena jeung leutikna teko teh kumaha bakakak gede teko gede bakakak leutik teko mun mawa nog sok dibere kopeah lamun teu mawa naon mah kacang 2 korma 4 tos ini tesalakina kasah dianteran ku pamajikan nya kasawah dahar berjamaah nagalengan kocok nage dina pancuran anu cor saina harerang di papaes malah mandar kemang warna-warni matak resep nu ningali matak betah nu nyicingan di payunan dina boboko nya coet dadakan sambalna tomat kemir menanggalan di pipir make antanan geuningannya make suraung asa genah rumah tangga teh ieu mah mewah mobil imah mewah dahar mewah tapi rumah tangga guludug unggal pangih dordah eta teh ngaranna teh rumah tangga guludug pamajikan sare lain disimutan kalaka dipariksaan HP da salaki euceug teu bodoh hapus pesan sebelum tidur aku banget gitu loh dengekeun sanes ngahapusan pesan sanajan HP na make kata kunci sanajan HP na make pola demi Allah Maha tahu apa yang ada dalam HP-mu aya danu kitu aya teh da katingali atuh wajah-wajah micet ya mah micet dasar penggemar jabal online Bu ngadamel mas bari ngobrol teh nagalengan Bapak aya naon laki rabi larabak japahit beuheur rumah tangga teh urang geus lila laladangan pare ayeuna mah moal di tuang naha da aya keneh nu kamari ge urang neon urang naon we urang mangpaatkeun laladangan ayeuna mah rek dipake meuli kenteng jang masjid rek dipake meuli semen rek dipake meuli kusen pan meureun satungtungna eta ibadah dianggo salat berjamaah taraweh sunnah-sunnah yang lain ngocor beureun ka urang mangga ngiringan we kumaha mama ih berkah hidupna teh berkah luar biasa ieu mah deposito di dieu tabungan di ditu rupa-rupa di ditu tapi anak kena narkoba anak jadi geng motor rudet pabelit yang urusan penyakit duit loba mobil mewah hese ditumpakanana dan naik karena mobil oge sukuna kudu digusur cek Allah teta mobilna sukuna pengkor mita-mitanya kajian teu boga mobil kana galengan ngabret mahampuranya ngadamel mas ajengan da cenah atuh masjid ayeuna mah tos aya atuh eusian-eusianana da masjid mah tos sae atuh memakmur-makmurkanana dia mah ngabangun henteu ka masjid nyata atuh Allahu akbar supaya majikan teh adan lain komat buru atuh bapak salat berjamaah awal waktu di masjid salat sendiri fi baiti himun paridan hanya 1 tapi kalau bapak salat berjamaah 27 derajat bapak berniaga yang tidak akan rugi hanya 1 berniaga dengan Allah buru salat berjamaah salat mah tiangna agama salat mi'rajnya orang mukmin salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar salat itu waktunya ditentukan apabila bapak meninggal yang pertama dihisab adalah salat tapi ingat salat sesuai sunnah berjamaah cek salah kita lain teu nyaho orang tel leuwih nyaho tapi pamajikan kudu ngarti ka salaki yen salaki teh asam urat jadi si eta mah asam urat teh unggal adan manya asam urat unggal adan aduh ari ka masjid asam urat ai disamper nguseup lumpat ayo sia dengekeun ada gitu wae ya teh ya kan badminton kuat 2 set ya kan jogging kuat 2 jam
Dengerin. Main slot. Tah, dengerin nu sok masang slot. Hayo, nu sok gaple. Kuat berjam-jam. Kenapa sholat subuh 2 rakaat tidak kuat pergi ke masjid? What happened? Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Betul tidak? Da ka masjid teh deukeut atuh. Ini loba alasan asam urat ya. Sia teh mah asam urat teh unggal adan. Mun asar vertigo san halalieur. Mun ya vertigo unggal asar. Tolonglah sholatnya barang siapa yang melaksanakan sholat isya tadi berjamaah, isyanya tadi seperti melaksanakan sholat malam 1/3. Tapi barang siapa yang tadi isyanya tidak berjamaah, termasuk kelompok orang munafik dengkeun utara ka masjid. Orang munafik, orang yang tidak suka begitu. Besok kita subuh berjamaah, isya tadi kita berjamaah, layaknya melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Tinggalkan jual beli karena belum pasti. Panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Yo mau ari HP, angkat. Piduitun. Hayo we kana akte sih mah. Salat ka masjid ngurus begitu ya dunia sih mah. Aya tungtung nangong adan ngaladangan sih mah. Mari kita lihat, orang-orang yang selalu menjaga sholat berjamaah, betul? Hidupnya berkah. Bagi siapa yang tidak suka melaksanakan sholat berjamaah, yarfa'ullah barakatan min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan hartanya. Hati-hati, duit banyak tapi tidak berkah. Dalam harta Pak Kiai bukan jumlah tapi berkah. Paham nggak? Dalam harta itu bukan yang penting wajiadah tangpil ilmi, ziyadah bertambah ilmu. Kalau harta wabarokatang pirizki, no penting mah harta mah berkah. Lebih baik ke kantor kita jalan kaki, Pak. Demi Allah saya katakan, lebih baik kita ke kantor jalan kaki daripada pergi ke kantor naik Mercy hasil dari korupsi. Betul? Iya, lebih baik kita ke kantor jalan daripada pergi ke kantor naik Mercy dari hasil nauzu. Tah darengekeun ka ibu-ibu. Makanya ibu juga dengar. Bahagia itu bukan hanya sekedar di materi tetapi adanya di hati. Biwir amu cuy. Wedak kanal ari hutang raweuy. Naon wedak ke kanal biwir amu cuy. Hutang ka ditu ka dieu. Kajian teu diwedak. Nu penting mah teu gablek hutang. Loba sohor jelema ayeuna mah. Mobil anak mah genah teu karasa kana tanggul, kana tangal karasa. Ari kana tanggul mah teu karasa ngenyot, ari kana tangal gegebegaan. Mana isukan mah kaning mayar mah ge. Tak hulang-hulang jelema teh. Hampurannya nu hulang-hulang. Bu, suruh suami sholatnya awal Dimas begitu. Bagaimana kaki Anda akan melangkah ke surga kalau kaki Anda tidak pernah melangkah ke masjid, betul nggak? Ke masjid itu sampai tua. Ke masjid sampai jangan menunggu tua. Nges kolot mah boro-boro ke masjid ka WC ge dituntun sia dengekeun sia. Paribuasang kewe ka masjid mah geus pensiun. Geus pensiun loba karasa sia teh. Keweng ngaji mah geus pensiun. Boro-boro sia. Loading manten. Ngaji teh ayeuna lain keweng geus kolot geus pensiun. Boro-boro. Nyokot pensiunan ge ditungtun sia mah. Sok teresep aing mah kanu kitu teh. Nggak boleh ditunda-tunda. Ke masjid itu sampai jangan menunggu. Berjamaah itu sehari berapa? 5. Berjamaah satu hari itu 5 kali kan? 5 waktu kan? Jangan dibalik. Jadi 5 poe sakali.
Jadi jumaah hungkul ka masjid. Awas ya nu jumaah hungkul saya mah ka masjid teh jumaah we hungkul saya. Sapopoe mah tara saya mah tara ka masjid. Di imah we saya mah. Beak panonna teh dipake nonton bareng. Subuh kutin bentet, siapkan kopi, siapkan udud, siapkan kadaharan, nobar, salat subuh. Nyata atuh. Mangkading ayeuna Maroko jeung Perancis. Ting Persib macan update ting menang ting. Udah kaburu ka dieu. Atuh udah pernah biru atuh. Gemes berza. Nah, orang di kampung ini meninggal disolatkan di mana? Pak DKM, Pak Ketua. Kalau di kampung ini orang yang meninggal disolatkan di mana? Anu maot teh disolatkan di mas. Betul. Jangan bohong nih. Pakai huruf qasam. Wallahi billahi tallahi. Benar anu maot disolatkan di mas. Benar. Pokoknya di masjid nya. Ari keur hirup tara ka masjid. Ari geus maot ka masjid. Jeung panghareupna. Ya Allah ya Karim. Heupan mayit mah dihareup teh. Batur nangtung ngagoler. Aduh eta jelma terlalu eta. Tapi da karpet ge nyahueun atuh. Begitu datang mayit eta karpet ngomong, "Pak, kemana wae, Pak?" Jadi saya eta mah ke di dunyana loba rapat. Ayo rapat semua. Salat. Mung adan rapat. Lemeh kadengion. Aduh enggak boleh enggak boleh direkam, saya enggak mau direkam. Bu, lamun ngedul wae salaki loba alasan anterkeun we isukan kana Grab ka masjid eta. Paling ge 8.000. Isukan tah HP-na kan Android aya aplikasi goroan. Antar suami saya ke masjid. Di dieu kadinya lain 2.000 paling ge. Dongan nyadari. Ari ngadu japati teh nyeri. Ngadu hayam, minantu ece. Bu, masjid baheula mah ku palupuh ku papan ku jengjeng ajengan. Imaroh idaroh riayah makmur. Resepnya baheula mah masjid teh ku palupuh ku papan ku jengjeng. Nadom. Nadom atuh baheula mah original asli syair jadi syiar naradom balama Jibril Mingkail Mungkar wa Nakir Raqib nuwetan anu kulon ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al. Maghrib teresep lamanya eling-eling dulur kabeh ibadah ulah berang peting ulah bisina kaburu pinuh masih gitu beres sholat ke caririk lain emut kadosa irunge kacepet palupuh. Masih gitu tingali aina aralus make karpet make neon make AC mana tuh usina maghrib 3 jajar isya 2 jajar subuh 2an ngajajar nu adan eta nu qomat imam makmum anu wiridan ari ente ka mana udud ngong adan teh lain udud impa kopi gudai mantap batur geus menang 2 rakaat si eta 2 gelas
aya dahanapeun tenda jelema teh sekolot teh ka masjid eras teh ku incu ka budak ngaji ieu bapana nguseup ke masjid nya dan ke masjid dan sholat berjamaah awal waktu itu biar nanti anak buah ikut komandan. Bu ibu pacamat mah soleh berjamaah wae camat teka masjid banyak kades nah henteu aduh ke masjid kades wana kaur pere heula geus adan hayu ka masjid kitu berlomba-lomba dalam kebaikan ya mangong adan hayu Mobile Legend main game satu mewakafkan apa? Mewakafkan mushaf al nu kadua ngadama nu katilu ngadama ilmu teh luas dan jadi semakin kita banyak mendengar harusnya semakin banyak kita amal, betul nggak? Sebenarnya bapak dan ibu tuh harus soleh, harus soleha. Kenapa? Karena kita mencari ilmunya sekarang mudah. Beda loh dulu ketika saya baheula mengaji subuh apa teh ngaji subuh mengaji geus subuh teh ngaji teh ngenong urang mah baheula di masjid ngenong teh da sieun kaberangannya anu kebluk sarina deket bedug begitu ditakol jedur hudang pangheulana anu kebluk beres salat berjamaah ngararaji nya bener tuh beres ngaji neangan jamu air anu marurag sesalalai lain seueur set dengekeun aing mah da geus kolot teh baheula mah kitu beres ngaji teh neangan jamu air nu sesalalai teh samping dicekelan hiji ngeunuk-ngeunuk bru baheula mah resep ayeuna mah top up dana deposit Mobile Legend tarungku jelema teh opatan panyana teh tadarusan main ludo sia mah baheula mah kitu nya geus kitu teh naon cing kumpulkeun di koordinator ceklan man di Lukman siap ke balik sakola metis patis jamu air nyereng pan atuh da aduh ya Allah cengeng kenal bating beres matis marani di wahangan di walungan di kulah di balong di empang awewe belah kulon lalaki di wetan demi Allah teu make baju ge eueuh nureuneuh sia baheula mah heueuh baheula mah lain bohong resep baheula mah coba tradisi permainan tradisional teh dipertahankan model babancakan ucing 20 kasti boy-boyan kan fisik yang gerak bener teu. Hei, olahraga, olah rasa, olah jiwa, betul nggak? Olahraga, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jangan tinggalkan generasi yang lemah. Coba kalau sekarang umat Islamnya pada lemah, kalau terjadi apa-apa kita kan yang kalah. Makanya olahraga, hibdun nafsi, dalam rangka memelihara diri, hukumnya wajib. Ada beberapa olahraga sunnah ya, Kiai. Satu apa? Memanah. Yang kedua berkuda, yang ketiga renang. Ada lagi yang sunnah satu yang paling utama jalan kaki yang sering dilakukan oleh Nabi itu jalan begitu. Apabila Anda setelah makan sebaiknya jalan kaki berapa langkah? Nah itu dalam ilmu kesehatan setelah makan berjalan yang baik. Ya manggeus dahar udud. Wis mangan ora udud nek. Aduh, aya deui nu geus daang teh sare. Matak tere kana penyakit diabetes, kolesterol. Baheula mah kasti boy-boyan bener teu? Ucing 20 jadi sare rehat. Ari ayeuna otakna dikuras main game, fisiknya kurang gerak, bahaya sehingga banyak orang yang korban slot, korban micet. Makanya ibu-ibu suruh suami kemas jalan kaki.
Setiap langkah yang kita ayunkan dari rumah ke masjid birahmatillah wal maghfirah subhanallah ya karim. Awas ya mun teu diamalkeun isuk sia. Da urang mah hayang ngendong di lemur ieu teh hayang nyaho nya subuhna nya da. Da nu kamasi kita ngan eta deui. Da lain bohong eta deui dan nu kamasi kita nya. Sekarang kan harus ada wawasan Pak Kiai, ada masjid ramah lansia. Tolong nih Pak Panitia, kita harus punya wawasan, ada masjid ramah lansia Pak. Ada ramah disabilitas, ada masjid ramah anak. Maksudnya ramah lansia gimana? Ya kan ini udah pada tua, imamnya harus paham, bacaannya yang singkat-singkat. Karena memang lansia, betul nggak? Yo mah maghrib yasin, hus karolot makmum teh. Aing sudah kuat aing moal ka masjid gitu ya. Tak kudu boga wawasan saya dengekeun. Pan lihat dulu ya makmumnya ramah lansia, ramah anak, ramah disabilitas, betul nggak? Begitu, jadikan tempat ibadah yang nyaman. Baheula mah kitu imam teh ngarti. Maghrib puasa singkat da batu teh can dalahar karek tajil. Imam maghrib surah Al-Baqarah. Batu teh can dahar kararieu ya Allah ya karim. Aduh. Mus kebayang sieun beakeun kolek. Makaning pamajikanna teh RW 06 rewog deh. Bu. Bikin mas. Mau awas mun teu diamalkeun ya dah kudu nama di manajemen kieu ya. Hei, pola hidup teh jangan konsum tapi produktif, betul nggak? Tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama, jangan konsumtif tapi produk itu. Urang teh lolobana konsumtif. Contoh wawadahan Tupperware salamari sadarengikeun teh sok si awewe. Eta Tupperware salamari wer salamari eta Tupperware warna nanti nyata geus rupa-rupa we. Salamari diplastikan keneh salakina rek make nah keur naon atuh ari maneh meuli teh ku salaki ulah ku budak ulah salaki kalah kacomlong nu songhek piring nu rek beulah lain seuri sia istighfar sia sama. Coba gunakan kepada hal-hal yang positif, jangan konsumtif. Nabung buat biaya pendidikan anak, betul nggak? Ini kan kenyataan loh Pak, banyak orang yang konsumtif. Coba nabung, buat biaya pendidikan. Begitu dong tata kelola harta teh. Ngaranna ge hirup, moal nanyak, moal mudun, moal lempeng. Aya nanyak, aya mudun, aya lempeng. Benar teu? Moal cager salawasna, aya geringna. Diboga tabungan mah pan gampang. Hese ngajual Tupperware mah. Serius teh denge ke sia mah. Sia teh. Kitu semua hirup teh. Nabung, boga duit teh salaki, ya, boga milik boga duit teh meuli emas, benar tuh? Ya kalau punya emas gampang kan ngajual, betul? Teu kudu ditatawarkeun kan, nggak usah ditawar-tawar. Emas dipotong wajar lah. Yang emas putih kan 20.000-nya, emas kuning 15. Nah cenah karek nyaho geuning pan kamari karek ngajual. Hari enggeus atuh imahna ge runtuh. Matak apal kamari dijual aja ngan. Untung orang mah aya kene mah coba nu meuliean manuk. Hese teh dijual. Dengekeun teh dengekeun teh. Mau meuliean manuk ge meuli manuk. Waktuna aya pangabutuh hese teh. Komo teh disada manukna teh stres deui. Masuk aya manuk stres nu mabung teh ningan. Geuningan ajengan apal pan ngalaman deh. Ya ampun. Bu, Ibu. Keempat, yang keberapa? Pak, baca nanti ya dalam hadis Al-Bajar, kita meninggal, tetap ada yang tetap mengalir. Yang
Tadi satu mewakafkan musab, nuka dua ngadamel, nuka tidu ngadamel mas. Yang ketiga sekarang, yang keempat ya, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleha, bukan doa anak yang pintar. Pintar gitu soleh maker naon, beunghar gitu soleh maker, tak gitu. Matak investasi nu berharga mah anak nu soleh nu soleha. Ibu meninggalnya, ida mata ibnu Adam. Semua mati anak cucu Nabi Adam terputus. Tapi yang mengalir doa anak yang Bu Bapak beunghar, Inung beunghar, anak mah jadi raja. Gering rumah sakit ke numpang saena. Dokter ge spesialis. Ruangan ge VIP. Tapi lamun bapak balangsak inung miskin anak beunghar eueuh da dasar agama. Hayang ka dokter ge menihara rese. Inung hiji anak 10 kaurus teu. Anak nu 10 belum tentu bisa mengurus ibu yang satu. Silih analkeun hayang ka rumah sakit ge. Telepon anak nu cikal rapat koordinasi rakor. Anak anu kadua teu tiasa nuju senam. Anak anu katilu ditelepon teh nyambung da beureun di wahangan eueuh sinyal. Anu kaopat ya Allah ya Karim dipaehan da keur ngadu hayam. Tuh kabeh inung ka dokter sorangan naik ojek pangkalan balik di dokter teh beuki gering sampingna soe kurang teh motor darengekeun. Dan izin komandan punya jam ya, Pak Camat gaduh jam gaduh, Pak Kiai semua rata-rata orang punya jam, tapi tidak sedikit orang yang tidak punya waktu. Jam pada bagus tapi banyak orang yang tidak punya. Dari 24 jam teh cing atuh luangkeun waktu keur inung keur bapak. Kenapa? Anak yang baik wakul kaulan karimah, hendak berkata yang sopan. Wakul doa, hendak doakan. Wahbid lahuma, jaga apa hajat hidupnya, apa kehormatannya. Nih ketaatan laki-laki dengan perempuan, Pak Camat. Laki-laki taat pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada ibu dan bapaknya. Tapi kalau perempuan yang pertama ke Allah, yang kedua ke Rasulullah, yang ketiga kepada suaminya. Tolong Anda pahami perempuan. Jangan sampai cintanya kita kepada istri mengurangi kasih sayang kita kepada kedua orang tua. Karena kita laki-laki, dia punya hak dari kita. Tolong dimengerti. Boga duit, boga milik, boga rezeki, bebeja ka pamajikan, kuring mah anak lalaki. Itu saha nu ngabiayaan mama. Kuring kieu teh doa inung bukan karena hebat, tapi karena doa orang tua yang kuat. Bapak jadi pejabat. Bukan karena kepintaran, biidnillah, birahmatillah, karena izin dan kasih sayang dari Allah. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 1 doa orang yang teraniaya. 2 doa orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga adalah doa kedua orang. Tah urang kieu teh doa kolot. Lain karena tim sukses, lain. Coba tim sukses ke nu teu sukses. Dikakeun ka ayeuna ge can diangkat-angkat. Ya kan? Bukan karena kita yang hebat, tapi doa orang tua yang kuat. Wajar dong kakolot. Bebeja, wasawirhum fil amri, musyawarah dengan istri. Mah, izin ya, saya kan anak laki-laki. Maksudnya gimana? Ini ada gaji buat ibu dan mertua. Iya. Maksudnya gimana? Kalau kita baik sama orang tua, kalau kita baik sama mertua, anak kita juga akan lebih baik kepada kita. Melak sabe mah jadi sabe, melak bonteng jadi bonteng. Nu hade bakal menang, nu hade nu goreng bakal menang, nu goreng. Kalau kita buruk ke orang tua, kalau kita jelek ke orang tua dan mertua, jangan mengharap anak dan mantu kita baik. Begitu, ingatkan suami kalau ada gaji itu, mama
urang masak ge alhamdulillah aya keneh tapi mamah mati mana atuh kitu awewe solehah mah ieu mah aya lalaki kumis baplang awak badag tapi elek ku pamajikan aya lalaki elek ku bebeb jadi saya tambah barang berete geus eueuh pamajikanana pamajikanna burukan mempeueuh lain seueur sadengekeun sia aya sia lalaki nu kitu sieun ku pamajikan badag ge awak tapi hate Hello Kitty. Tolong ibu jangan marah dengan ceramah ini. Kenapa? Suatu saat anak ibu mendengarkan tausiah saya, dia akan lebih menyayangi ibunya. Gitu. Wajar orang mah da kumahanya kakolot mertua ku urang. Kolot urang ku pamajikan. Jadi babarengan genah gitu mah. Mah kulan sok ku mamahnya ka ibu abdi jong ka ditu bari silaturahim atuh barang yang bapak pan bapak mereka mama ka ditu ka mertua oh gitu lah ieu mah aya dina bab rumah tangga nyaahna teh kakolotna we kakolotna bae kolotna ngendong martabak telur ayam pop sop jamilus ari mitoha ngenong dadar nog bae tak mitohana mah tarang enong da sok sieun kolesterol lain sok aya nu kitunya jelema teh ih heueuh aya da jelemana teh make tiung lihai saya teh mah lihai teresep aing ngakanu kitu teh da lebaran ari inungna mah waduh konghuan meni monde kami toha mah konghuan dibuka teh jerona raginang aduh ya cek mitoha teh aduh ya kawe ya konghuanna ya ai sok aya nu kitunya jelema teh nya tapi da teh sadayana kitunya tina 10 teh 8 anu saurangna teh geus maot da Bu mau nggak anaknya soleh urangna kudu soleh jangan harap anaknya soleh dan solehah kalau kita salah ka anak kita make tiung ari inung bubudugulan awewe aya nu make tiung teh mun ngaji doang ngaji make tiung cenah isukan dilaan da hareup ararat bayeung abdi mah uningan sok nganggo jeung nutara make hek make nyengsol nutara make tiung mah nyeng tuh tinggal diomekeun atuh kanyaho atuh ceuk urang mangke omekeunana kumaha omeng ka era sih mah nya aya make tiung jiga si Marsa tengah ngagayot gitu amit-amit ka era memajikan saha eta jelema teh kan umah ome kudu istiqomah paham jadi doa anak yang eta investasi nembel harga biarlah ya anak kita tidak S1 S2 S3 yang penting mah tidak meninggalkan sholat itu sajalah mau apa pintar juga kalau meninggalkan sholat mah nya nek naon beunghar ge teu berbakti ka inung ka bapa mah 8 bulan urang teh ngaheurinan beuteung indung 2 tahun panci pinareup inung teh ku urangnya siapa yang harus dihormati ibu kan sampai 3 kali betul begitu mulianya wanita dalam pandangan Islam sehingga di dalam Al-Quran ada yang namanya surah An-Nisa betul makanya jangan dengarkan laki-laki jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik karena yang menarik belum tentu baik asa dipangmenangkeun sia sok aya lalakinya ari keur memehna ripuh mah jeung nu kolot bae
pemberkasan meninu kolot pae tak kopi potok kopi sakola deui kuateun diirit-irit pan hayangna naon ge nya da biaya pendidikan suami ari geus jadi pejabat ke lain hati aya kona ari ka batur nanya sedang apa di mana lagi ngapain sih sudah makan belum ari pamajikan nyeuseun 2 jolang lain seueur dicadengekeun sia aya lah pokona mah diuk teh na kursi pokona sebal ka lalaki kitu teh nya ingat masa sulit baheula pilot nyempil di kolot ayeuna sok sebal ka lalaki kitu teh nya Bu tolong ya ke orang sudah jelas pokoknya gini aja dan ridona Allah tergantung ridona inung mungkarna Allah tergantung mungkarna inung yang sukses bukan kita bukan yang sukses bukan Rukman ajengan anu sukses mah inung kuring yang bapak kuring nah make sukses inung kuring bapak kuring geus mampu nyiptakeun urang sukses tinggali anak urang kalau anak kita sabik itu anak lebih mulia dari kedua orang tua berarti kita sukses tak eta tinggali keturunan urang mun anak urang aralus soleh berakhlakul karimah berarti kita baik dalam mendidiknya betul gitu Bu Ibu ingin anak baik ibu mesti baik wanita yang baik dengerin wanita solehah tidak pernah memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain kecuali kepada suaminya betul nggak jadi kecantikan itu hanya dilihat oleh bukan oleh orang makanya dengerin ini mari kaluarti imah glowing aduh MS Glow aya MS Glow 500 sapaket member Wardah aya Wardah Mustika Ratu Garnier Olay pon aya pon anu berem 3 genep nu koneng 28 saya tamar rek kaluarti imah teh geulis lipstik nage Ines aya Ines apon nu saya mah nu 0 genep 08 mah rada genep ari kaluarti imah meuni geulis siga bidadari nah hari nya hareupan salaki ciga Kunti lain kitu sadengekeun geulis teh keur salaki teh resep aing ka awewe kitu teh nya hareupan salaki daster we hayo nu meunang nganyuk 2000 sapoe nih oh ada sok ka dieu jam 11 oh mau keresek beureum aduh geus katingali atuh wajah-wajah angsuran ulah sok kitu yo coba cantik itu untuk siapa bukan untuk orang besok hari apa besok Kamis luluran sari bengkuang purbasari bila perlu skincare sabab malam Jumaah aduh ieu mah poe Kamis kalakah ngadurukan awas ya poe Kamis ulah sok ngadurukan palabah dipake malam Jumaah bau do ya Allah cek salaki teh pereh lah rek nguseup we ada bau plastik kesel ka bebek kitu teh ingat da luluran isukan teh skincare mak skin awas aya nu kamari da cek ajengan ge cupona care meuli ka apotek press care atuh isuk-isuk teh beureum skincare lain press care mah obat riot dibalur kadu atuh jadi beureum cantik untuk siapa paham bukan untuk orang awas tah spray teh ganti spray teh besok Kamis ya King Coil ada kan spray King Coil
nu make bed cover 2.800.000 di mall. Bed cover spray merekna King Coil mahal. Lady Rose ayalah, Bonita, Emerald, Kingland, eta nu biasa-biasa. Ulah ieu mah malam Jumaah make spray urut sepanduk. Aya gambar urang. Awas ya. Dengke ke ulah dipake spray sa. Awas tah. Ieu teh danggeus aya nu nyantol ku panitia jang urang. Cantik untuk siapa? 2. Wanita yang baik apabila diberi sudah bersyukur. Ibu mohon maaf masih bisa masih bisa mendengarkan orang lain sekarang ada di ruangan ICU Pak, betul nggak? Besok harus operasi Pak, besok harus ada tanda tangan keluarga persetujuan. Orang lain sudah cuci darah, orang lain masya Allah kemoterapi. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Surga itu 2 Pak, 1 diperuntukkan untuk orang yang syukur, yang kedua untuk orang sabar. Apabila dia kaya bersyukur tidak kupur, apa dia kena musibah sabar. Beritahu, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Inna bil makna harfu taukid, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang apabila terkena musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Kudu bersyukur. Coba hirup teh kurang naon teh teu mahi, bere duit sakitu teu mahi, bere sakieu teu cukup, tungtungna. Jangan memandang kekayaan tetangga, karena rumput tetangga biasanya lebih daripada rumput. Makanya bersyukur sakieu ge pirang-pirang delak-delek keur ngaji teh kana leungeun batur. Sirik teh tanda tak mampu, mun mampu mah meuli gelang, elangan. Ieu mah keur ngaji teh kikituan. Ya keur ngaji kitu gulang. Teu mampu teh. Meuli atuh mampu mah. Loba nu gering mikiran tatangga. Tetangga meuli Pajero, manehna meuli Panadol. Aduh. Nyata atuh saya mah jadi gering mikiran diri sorangan jeung tetangga teh. Tetangga meuli parabola, manehna meuli Paramik. Aduh, tetangga naik mobil anyar, eta naik ambulan desa. Di rongsan teh ka rumah sakit gamar mobil. Aya da nu panasan kitu, jelema teh kitu. Ulah sok kitu Terakhir, wanita yang baik apabila suami tidak ada jaga haram perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram, terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Bilih jantan fitnah. Yang baik jaga marwah keluarga, jaga kehormatan. Pak aksiru doa, seueurkeun ngadoa. Suami bekerja, istri berdoa. Salaki dagang, istri duha. Salaki usaha, istri usoli. Salaki kasawah, ampar ke sajadah. Bersinergi antara suami dan istri dalam rangka menggapai ridho ilahi. Bagus itu wanita. Ya salaki dagang, ngariung di Bang Emok sia mah. Hancur sia rumah tangga kitu mah. Nu hiji ngalah, nu hiji ngaruksak. Lain tempat we danyakeun situ. Ngacaukeun rumah tangga teh nu kitu teh ngancurkeun. Sing karunya ka salaki ngabelaan pamajikan, nu dibelaan anak ngancurkeun nginjem ka Bang Emok. Benar lain bohong meh. Ada yang lerengian tah. Loba nu kitu. Hancur gara-gara Bang Emok. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Pemakan harta riba dilaknat oleh Allah. Syukuri, jalani karena hidup adalah anugerah. Jaga kehormatan kalau suami tidak ada.
Masalaki eueuh momotoran we OTW bari make kacamata hideung lain cicing teh cicing salaki eueuh teh cicing momotoran warawiri naik odong-odong di mana-mana karena tadangnya kita nu belahnya cicing salaki eueuh teh cicing jaga kehormatan perbanyak doa salaki eueuh ngarariung arudunan nyeun seblak amit aing sudah tuduh pan panitiana di dinya sudah tuduh si etan sok ngawean ge kumpul kadarieu yang jauh mendekat yang dekat merapat nyeblak leung lamun kitu hungkul ieu geus ngomongkeun amit Bapak dan Ibu, sebelum ceramah di akhir, Pak Camat, Pak Kapolsek, sahabat saya dari Dan Ramil, Bapak Kades, tolong bantu doa saudara-saudara saya yang di Cianjur, bagi yang meninggal, semoga meninggalnya dalam keadaan syahid, yang luka semoga lekas sembuh. Semoga warga saya, saudara, teman-teman semuanya yang di Cianjur diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapan terima kasih kepada donatur Pak, relawan, termasuk kepada Bapak Presiden yang telah berkunjung, termasuk kepada para menteri, termasuk kepada dari TNI juga Pak, dari Polri, dari kesehatan, dokter, dan dari Pangandaran itu apa? Tagana, sungguh luar biasa. Mereka telah memberikan amal soleh, membantu saudara-saudara kami yang terkena musibah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Sekecil apapun donasi ibu dan doa Bapak semuanya, semua itu dicatat sebagai amal kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan membaca doa untuk keselamatan kita bersama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qadiyal hajat. Allahumma apini fi badani, Allahumma apini fi sam'i, Allahumma apini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min asabil qabri, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.